Kitabul Hududi ari ieu eta kitab buat mertelakeun pirang-pirang hukum-hukuman atau undang-undang gitu ya. Hukum-hukuman atau undang-undang. Allah Akbar. Kitabul Hududi ari ieu eta kitab buat mertelakeun pirang-pirang undang-undang. Wazani ala dorbaini. Wajani jeung ari jalma anu jina eta ala dorbaini netepan kana dua bagian. Muhsonin kahiji jinah muhson, wa ghairi muhsonin jeung kaduana jinah ghair muhson. Salajengna dina ieu kitab Ki Musonif bade nguningakeun perkawis kitab anu berhubungan sareng hukumna pelaturan atau undang-undang. Diantawisna anu ngawitan ku Ki Musonif dibahas nyaeta pelaturan atau undang-undang anu berhubungan sareng jinah. Napangna jinah nu dipayunkeun teh sanes nginum arak gitu nya atau maehan gitu. Jeung sateras-terasna. Walaranana ari jinah mah nyaeta anu berhubungan sareng nasab. Nya sareng nasab. Salajengna nasab eta teh aya hubunganana sareng ibadah sehari-hari. Bade wudu, bade salat. Itu. Kalebetkeun berhubungan sareng ngamadarakeun jami anu sanes. Itu. Anu nomor katilu jinah teh engkena aya patulapat tali sareng babaris. Lamun tina jinah ngasilkeun budak. Kitu tah. Riweuh teh babarisna teh. Rata-rata asup kana ayat wala taqulu amwala yatama dulman. Innama yaquluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ya. Jeung lain-lain deui wah kitu tina jinah teh. Seueur masalah-masalah anu timbul. Masalah-masalah anu matak ngamadaratkeun. Aku sauk itu dipayunkeun nguningakeun perkawis jinah. Saur ieu teh kirang diperhatoskeun. Komo zaman kiwari mah nya. Jinah-jinah teh aduh geus loba anu nyababkeun kana jinah ge geus seueur. Tuluy anu nangtang ngajak jinah ge geus kacida seueurna pisan. Tah tuluy urang ya bujang parawan nya nu ngaraos hade bade milih pijodoh teh. Keun bae urang mah nuhun-nuhun aya nya tong neangan putra kiai nya ajengan urang jami karieun nya biasa. Kitu najan ngengkeun jami biasa ge. Nu penting mah ulah ti kulawarga nu jinah. Eta ti ulah ti anu jinah. So madarat lamun aya. Satria kajen jami umum gitu. Tapi soleh itunya atau solihah. Pios kitu.
daripada lamun tema ayah itu ya pangerti budak nu ngarti tapi hasil tina jina baik. Itu karena mah kaselapan kuno jina bakal barabe itu mode ima lanceuk adi atau saha kan nyangka teh lamun teh mah budak lanceuk gitu. Berarti alo urang teu batas cenah wudu teh jeung budakna da urang emangna da amang gitu urang bibina gitu. Da budak itu bahasa tina jina itu tina jina budak batu urang geus wudu pantar itu geus gede batal teh tah kitu tah ngan perkawinna disepelekeun termasuk masalah bab anu lainna de batal wudu barabe matak nu sanes mah sok dijauhkeun namun aya teh kawin misalkan urang dieu misalkannya geus sia ka Sumatera ka ditu bae tong ka dieu deui gitu dijauhkeun ame teu araranta jeung kulawarga bari kulawarga awewena atau lalakina ngan rata-rata teu kitu geus kawin teh di dinya henteu deukeut ka kolot lalakina ka kolot awewena bahaya cirina teu ngalarti itu ade ieu tah masalah matak dipayunkeun teu nya pokona sapanya urang hirup keneh mah gogoda yang terberat teh ieu teh barudak jinah nya ten maehan namanya nya urang waninya maehan namanya atulah mabok asana teh asa ucup teh tapi jinah uluh loba na HP geuningan tahnya uluh na HP matakeun barudak sagede kieu harayang HP da loba tempoeun atuh nu karitu dadeet kana jinah teh gitu matak jinah heula nu dipayunkeun teh saur gede madaratna tasaur ki musonib wazani ala dorbaini perkawis hukum jinah kabagi kana dua bagian anu nomor kahiji aya anu namina jinah muhson anu nomor kadua aya anu namina jinah goer muhson itu tah jinah teh muhson sareng goer muhson aduh masya Allah berat nerangkeun ieu mah barudak itu matak urang teh kudu sae ka kolot nganuhkeun ka kolot teh lamun kolotna bersih tina jinah nya saka aki nya ka uyu bersih di kolot urang teh eueuh anak incuna nu jinah nah berarti kolot urang najan teu ngaji teu masantren komo ngaji masantren teu aya hatena jeung pikiranana ka arah hayang jinah baheulana atanapi urunyus gitu atawa hidung belang gitu namina teh nya pahmi hidung belang namina terang-terangnya gitu ima awewena gitu atau lalakina kolot urang gitu atawa akinini urang kusawa kajawab ku anak incuna bersih terhindar tinu kitu urang teh kudu sae ka sepuh kitu sawa ngajaga keturunan anak ka anak duikeun ka bersih tina jinah teu aya nu ngalakukeun kitu teu aya nu ngalakukeun tah lamun aya eta teh ngalakukeun sakumaha dina sulam bade putrana bade incuna itu tah mangka eta teh aya salah sahijina anu purunyus atau nu hayang atau nu resep gitu itu ngan teu ngalakukeun ngan dilakukeunana ka anakku anakna ataku incuna nah itu masya Allah
itu tah bab nu kitu teh nya barudak matak ciri Al-Qur'an wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wasa masiro nyaketan ge ulah cenah kana pijinah sawa jinah teh nyababun kana goreng maot suul khotimah najan ajengan ge da amang sok magahan itu nya ieu santri sok ngarang tapi kitu jinah eta teh mah nempo ajengan santri wasaat masiro pangbalikanna teh tempat nu goreng neraka naon eta teh ima kufur atawa musyrik atau murtad gitu naudzubillah atau ke jinahna paeh gitu. Masya Allah itu tanya tak dibahas iya teh tak ulah pedegungku turunan teh gitu ulah boga hate luhur teh gitu tah isi ngagul-ngagul turunan kaselapan pepe aya nu jinah tah anu alus turunan mah ti luhur kanapna teh teu aya aya nu jinah eta tuh tak palalaur amang ya budak lalaki 4 awewe 4 itu baru dak sieun amang gede tambah nu ngawasnya pasti nah palalaur pamuhsonu mangkari jinah muhson eta haduh anu ari hukumanana muhson eta arojmu eta arojmu diranjam tah kumaha saur satria teh amang kanggo hukumanana anu jinah muhson sareng naon atuh ari jinah muhson teh tah jinah muhson teh nyata jami anu ngalaksanakeun perzinahan bari tos bersuami lamun istri itu silpi punya istri lamun pamegetna gitu merejae terus gaduh bojo dulu awewena hinduan terus gaduh carauge selingkuh katanya nah sawa aya na iklan na medsos na itahnya selingkuh itu indah selingkuh itu enak katanya selingkuh itu mengasihkan gitu selingkuh itu menggairahkan eta teh babasa setan katanya babasa iblis katanya gitu sama kajinahna tak kumaha hukumna yang sudah punya suami atau punya istri melakukan perzinahan oh iya mah istri ajengan gitu pangarsa istri ajengan gitu dina hukum teh aya pamajikan ajengan oh iya mah ajengan teu aya nu ngaranna ajengan inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya pangmulia-muliana di antara urang teh jang itu aya kajabi inna akramakum indallahi atqakum nyata jami anu pang takwa teh ngajaga teu zina eta nu mulia bahagia barudak seorang bapak seorang ibu anu gaduh putra nah gede boga incu bersih tina zina putrana incu kolotna teh maot bahagia ningalkeun alam dunya teh sabab moal ningalkeun beban gitu ningalkeun beban gitu anu ban eta teh teu aya dan nu bersih kalau maotna ningalkeun nu kitu ningalkeun beban da katempo ke ti pakuburan aduh marukana teh teu batal wudu cenanya padahal batal ceurik ade tak ulah sombong ku keturunan ulah sombong asa boga ilmu komo turunan model umumnya ilmu teu boga
atau ku rezeki ulah. Inna atqakum indallahi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia teh jang nyata mu Allah mah anu pang takwana itu lain nu pang beungarna. Takwa teh jinah. Masya Allah eta teh biasana ada ieu mah urusan batin ya barudak tayana teh tina berkah ilmu berkah ngaos berkah guru itu barudak andai ka eudeuh jinah aya berkah ti guru teu jadi gitu anakna misalkan eudeuh jinah eta kolotna aya berkah ti guruna mah jadi lamun ngalap berkahna nu ridho gawe ridho lain ngadondahar lain hayang awet bekal gitu ieu milari ridho beda nu ngalap nu hayang ngadon ngirit bekal mah teu dahar lain deui eta mah hayang haru kana ilmu kana naon ge moal ieu mah seuning milari ridhona tadenya tah jang tajina muson teh kudu diranjam nyata diranjam teh ditimulan ku batu nya ditimulan ku bihijarotin mu'tadalatin tadi tengahna bihijarotin ditimulan ku batu anu sedeng gitu labi haso lain ditimulan ku seplit tu anu paranti ngecor lain kudu kitu sogirotin anu arali wala bisokhri lain ditinggal ku batu agung ku batu anu mararenah we model sageung-ageung beureup gitu tanya nah sakira-kira keuna kana awakna teh pledugna teh karaos keuna kana sirahna teh lungleng gitu nah gitu kanggo nebus dosa lain melanggar ham pan urang teh nu Allah nya Allah nu urang teh keng Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun jeung uigi bakal ka Allah urang teh nu Allah dirijikan ku Allah diusik malikeun ku Allah nya engke bakal dimaotan deui ku Allah gitu Allah teh aya kahayang sok hirup di dunya umat lajina komo geus boga salaki mah ulang ngampikeun tukang rongsokan banyak yang diewe ku tukang rongsokan gitu ulang ngampikeun awewe ka imah kobonon mah urut batur sia teh cus cos teh meureun kontol naon nu arah rasuk teh ya diampihan ulah ceuk sintong tau bujah ulah pokona mah deuk nu tatangga deuk nurutana iklan na medsos dina konten ngomong konten bae ngaracun masyarakat selingkuh itu indah bahasa iblis teh ulah gitu sia teh danu kami ceuk Allah lamun sia ngalanggar wayana kudu dipaehan carana ceuk Allah kitu tah timulan ku batu kari-kari melanggar kahayang Gusti oh berarti hayang ditimul ku batu lain melanggar ulah nyebat ieu naon rugina batur nu jinahna nah urang nu kudu ngahukumanana ulah da eta mah ngalaksanakeun kahoyongna Gusti Allah da urangna jadi jelema Islam wah aing deuk pina agama enjing gitu deuk pina agama mah leuwih badag dosana tah gitu gitu nya ada ditimul ku batu nu jinah muson nyata anu geus gaduh caroge jinah jeung lalaki anu gaduh bojo nafsu madak leuwih gede jeung bisa leuwih ngelehkeun kana kasieun ditimulan da masieun geus eleh ku nafsu mah utan der jinah itu matak lamun nu jinah teu tobat nu bener teh da ku saurang teu aya hukuman diranjam ku
jadi jelema soleh arugi da kumaha eta nobatan dosana. Komo katanya awewena kada ieu Silpi ku selingkuhan tatangga di ewe asup mani kana rahim tuluy peutingna sa di ewe ku salaki asup mani kana rahim pelendung teh reuneuh eta budak teh tu budak saha da ku lalaki tatanggana di ewe selingkuhanana ku salaki asli di ewe jadi budak deh kumaha eta budakna sang Masya Allah. Nah, itu lamun tes DNA teh mah jelas eta teh darahna kasaha teh gitu. Nah itu nya awewe teh duh awe soleha teh Silpi hayang jadi soleha teh tah kieu perjuangan anak teh Silpi. Wa Ghairul Muhsoni jeung ari anu jina Ghair Muhson eta haduhu anu ari hukumanana Ghair Muhson eta mi'atu jaldatu 100 kali teungeulan wa tagribu amin jeung ngabuang salami sataun ila masa patil qasri ka daerah itu lalakon sakosareun sakosoreun nyata 80 km gitu 80 kilometeran. Nah kumaha hukumanana pikeun anu jinah Ghair Muhson. Naon cenah saur itah teh Ghair Muhson teh. Ghair Muhson teh tah nyata bujang jeung parawan. Kadeten. Nah itu bobogohan gitu tuluy jinah. Itu pami kade tah ieu anu umum nya. Ieu nu umum mah. Anu umum nu kagaliban. Aya paribasa teh amang sok nyarionya. Nyamper si dia teh mawa mobil ninjanya. Tuluy diboncengkeun kana motor ninja maksudna deuk ka secapos apa. Tuluy di jalan ningali pohon cemara diuk berdua. Joe setan katiluna di deket-deket tah. Geus kitu di DP-an pami. Tuh buka calana tuh dikemot ku biwir kontolna nya cutrot tuh diasupkeun kana heuncetna bae cenah engke da bakal ditikah ku AA itu bios ayeuna we di naon dikeureuyeun sakedik batu ripu cenah engke malam pertamana pasrahkeun eta teh disebutna jinah Ghair Muhson. Loba geus paten urang lamun kawin ka awewe nu kitu pernah kitu rugi saoten urang mah bujang aslinya dijaga dikobong ngaji meunangkeun awewe kitu saoten matak dina pikih meunang pasah ge meunang dicerai deui peuting harita nah awewe teh ieu teh meuni kieu si anu geus parawana meunang dicerai ngan saya nama kobla duhul sameme dijima lamun awena ngaku asal nama abdi teh isin deuk nyarios nah isin da kumaha nya curi aula nanaonnya moal naon abdi teh tos teu parawan olok aten teh nya geuning naha awi pernah bobogohan dirayu na kebon awi batur ngaji abdi bobogohan dicoo nenen dicoo heunceu pernah di ewe abdi teh najan sakali ge da jelas asup mamasna teh abdi teh geus parawanan tuh itu meunang dicerai teh urang teh bingungnya
mah cek oten teh tuluykeun rumah tangga dijamin ten bakal awet rajet mah bener bakal piomongan loba piomongan teu ti urang ieu pamajikan ti anak wah piomongan teh itu ten lalawaranya tah bujang jeung parawan tah hukumna teh nyata diteungeul 100 nah 100 kali tuh leuweh dibuang salami sataun ka daerah antara eta kampung anu jinah jeung daerah pembuangan teh lalakon sakosareun nyata sakosareun teh asar jeung lohor dihijikeun itu tah berarti sapoeeun ya ti dieu ka Jakarta buang ka Jakarta itu salami sataun ulah cina balik geus diteungeul 100 kali teh nunggulna nya ulah bobodohan ku leungeun atau ku baheula mah aya pecut atau ku cameti nya cameti mah bade bubur 100 kali cing asli jebot ulah dihalangan ku luas awakna asli we dipakean lalaki awena tunggulan 100 kali geus beres tapi teu paeh ubaran ka dokter jigs ya enak kadarar itu ka misal ka daerah nu jauh ti dieu saukuran sakosareun 80 km ke Jakarta sataun saya ulah balik deui lamun teh mah geus sataun teh hirup keneh tong dibekelan duit kade kitu dibekelan duit atunggeunna teh ieu jang kontrakna ieu jang anuna atuh pindah imah atuh kumaha manehna initna deuk leumpang atau ku mobil dibawa tuna di terminal di ditu kana sina aprak-aprakan hirup keneh satka sataun bersih tina dosa jina lamun paeh manehna paehna aya dina ridho Gusti Allah da kusaha ngalaksanakeun kana pelaturan ti Allah daek diteungeul daek dibuang ridhoeun Gusti teh turun rahmat Gusti itu teh sok deuk kumaha jinah aduh kaning akhir zaman teh memeh loba budak hasil tina jinah teh jararina heula nu boga salaki nu boga pamajikan gitu barudak tuluy bujang parawan tuluy ya loba budak hasil jinah itu jang ade matak sageung kieu mah tacan waktosna gaduh HP teh sawa seueur tantanganana gaduh HP mah silpi tantanganna teh hang tiktokan miti buni tungtungna anu nelpon komo diiming-iming duit mah beres 1 juta laan tiung dilaan di kamar mah anu nempo da eta we si eta ku si itu dipiralkeun beres 2 juta laan baju beres 10 juta sanu embungeun atuh ditransferkeun panena mah panon duiteun kabeh ge sagala teh kudu duit dijadikeun duit 10 juta dibuligir engkul di BH jeung dicang pasti daeng beres 20 juta janjian itu 20 juta 25 juta jalan-jalan nyewa hotel entot geus harga teh 25 juta itu geus tadi kawin coba kawin mah leuwih ti 25 juta harga urang mas kawin acan nyeun NA kalebe tuluy dekron tuluy nyeun ondangan balanja pasakeun silaturahmi leuwih teh kudu 50 juta mah we tuh nyasah deui tuh berharga keneh ku nikah daripada kikituan 25 juta lamun teh mah payu nya murah tuh adanya teu rasional komode henteu kitu mah henteu diberenya suka pada suka teh nya nya matak sageung kieu mah teu perlu apa teh
ngawasena saha tayangan nu nyababkeun kana jinah teh seueur loba konten anu nyararieun ngajurungkeun kana jinah loba gini asalna mah kontenna teh alus mere sodaqoh ka masjid nya geus beakeun ide tah selingkuh ieu geuningan api-api jinah di WC walaupun teu ditayangkeun dari macana konten teh ngideuan babasa geuning selingkuh itu indah bahasa iblis ditongton ku sageung kieu atuh awal akhir mah kuminong hayang teh ngalakukeun tah ieu tah hukumanana da anu muhson kitu ger muhson kieu masyaallah wa tagribu amin ila masa patil qasri tah ieu teh cekap ku tobat moal deui da geus jinana kom boga budak mah tah eta da ku masalahna teh boga budak ieu budakna tah nu bakal ngalieureun mah ieu puntennya contoh budakna teh awewe indungna teh reuneuh brol we budak awewe dikawin kudu ngareuneuhanana panyangkana teh eta lalaki teh budak eta lalaki nu ngawin indungna teh ceuk eta budak bapa manehna beral lain dangaran budak mah memeh reuneuh teh ditikah heula takut asa bapana atuh bapana geus wudu ge pantel kulit jeung eta budak bari geus hidengnya geus baleng teu batal cenah da jeung bapa da batal tuh atuh teu salat teu sah salatna kitu komodok haji wudu heula pantel jeung eta batal tuh engke babaris pada eta bapana cenah nya bapa abdi nu maot teh ya ke atabana abdi da putrana wajib dipasihan waris teu kudu nampi waris lain budak kaeta nu disebut ngadaharan rezeki budak yatim teh anu ulah diwaris kadoan diwaris peda asa budakna beda lain kade tah barabe misalkan ta budak teh papanggih misalkan ejeung dulurna ti bapana itunya dulur ti bapana padahal bapana teh dulur ti bapana sawe itunya lalaki mangna wana akina tuluy ya sasalaman baroga wudu sasalaman apeda asa incu cek akina asa alo cek mangna itu bata da lain incu na lain alo ubarabe eta budaknya kade bam kitu teh komo teu ngarti masa bener gitu matak anu daerah ngarti mah birigidi matak dijauhkeun kuduna ulah di dinya cing jauh itu nyata sa ukuran sakosoreun ti indungna ti bapana ti mitana kaditu lamun teh urang dieu di Jakarta cenah cici bahkan lamun mung Madarat teh geus awewena nu keureuneuh geus ngajuru teh kawinna ulah jeung lalaki nu ngareuneuhanana jeung lalaki nu lain we kitu ame sidik yen eta budak teh budak tere jadi lamun geus dijima indungna tah pantel kulit jeung budak terena lamun awewe teu batal da geus dijima indungna kitu lamun can dijima batal coba enak jeung nu ngareuneuhanana dikawin marukana bapana padahal mah lain itu pantal kulit batal wuduna tuh antak menginjung batur jelas asal dijima indungna pantal kulit itu teu batal nah kitu ngeunahna mah kawinna jeung batur jeung ulah jeung nu ngeureuneuhanana tuluy bab waris jelas eta ngabagi warisna teh paeh bapana da maneh mah lain budak bapa ieu nya da bapa tere maneh anak tere teu hak waris nu hak waris indung maneh tuh kitu kana teh geunah taun dikawinkeun mah riweuh dina bab wudu dina bab adus dina bab ngawinkeun komo jeung hayang dirapalan mah pan eta teh bapana cenah sok rapalan bapana jadi walina padahal mah lain diwalian ku lain bapana ku lain walina teu sah
itu komo ku eta mah datang kudu wali hakim panjina tuluy itu boga incu nage terus ya itu dosa jinah teh tadi ulah dispirakeun ngaji ieu bahaya bahayana jinah teh jang kitu salilana teh mah ibadah teh mah matak begitu pelendung kereuneuh aya cek sakawal mah menang langsung dirapalan jeung lalaki nu lain dikawinkeun gitu da teu dikawin teh reuneuna jadi taya idah aya mejongjon kayak ngadaguan brol ngajuru cenah kitu geus ngajuru kawinkeun ame jelas ieu budak teh lain budak anu ngawin eta budak batur gitu. Masya Allah itu jang bab berzina tak ieu dipayunkeun ge nya bab jinah teh diterangkeun saos nu nyepelekeun itu urang geus sieun amang geus sieun di sekolah ieu nya da can paeh mah dosa jinah teh bakal eta teh menghantui urang bawa geus aki-aki jinahna teh geus nini gitu. Itu sararieun amang itu ilah masa teh wasaro itu ihsani